Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha damang teman-teman. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalamatan. Teman-teman, dina dinten ieu urang patepang deui di pelajaran basa Sunda. Urang lajengkeun materi salajengna. Minggon kamari urang tos ngalaksanakeun PH pangajaran 5. Nah, ayeuna urang diajar di materi enggal nyaeta pangajaran genep tentang indahna sosobatan atau indahnya persahabatan. Namun sateuacan pelajaran dingawitan, sok mangga disiapkeun heula buku catatan, buku paket sareng alat tulisna. Pami sadayana tos siap, sok urang calik sing rapi, urang baca doa di bumi masing-masing, di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, dinten ieu urang diajar pangajaran genep endahna sosobatan. Sosobatan. Indahnya sosobatan atau indahnya persahabatan. Nah, teman-teman, kalian pasti punya sahabat kan? Ya, persahabatan atau sosobatan. Tentunya kalian pasti mempunyai sahabat. Sobat teh lir ibarat enteung nu bisa nuduhkeun kaayaan diri urang nu sabenerna. Sahabat itu seperti cermin yang bisa menunjukkan keadaan diri kita sebenarnya. Sobat sajati moal asa-asa ngabejaan kasalahan atau kekurangan urang. Nah, sahabat sejati itu pasti akan memberitahu ketika kita salah, menegur kita ketika kita salah. Sobat sajati bakal aya salilana dina mangsa urang mika butuh batur pikeun nyaritakeun sagala hal pengalaman atawa kasanghareupan. Jadi sahabat sejati itu selalu ada di saat kita butuh. Teman bercerita kita, teman di saat kita susah maupun senang. Nah, dinten ieu urang diajar endahna sosobatan tentang persahabatan antara peucang, buaya, dan munding. Ya, ngaregepkeun dongeng. Maka Ibu akan coba ceritakan dongengnya, akan coba terjemahkan juga. Dongengnya ada di halaman 86 ya. Ngaregepkeun dongeng halaman 86. Munding jeung buaya. Kerbau dan buaya. Kita mulai. Hiji mangsa di jero leuweung geledegan nu saacan kasabah ku jelema aya buaya nu meunang kacilakaan. Suatu hari di hutan belantara yang belum terjamah manusia, ada buaya yang sedang mengalami kesusahan atau kecelakaan. Awakna katindihan ku tangkal kai anu rungkad. Waktu hujan gede peuting kamarina. Badannya itu tertimpa dahan pohon atau kayu yang jatuh di waktu hujan. Manehna ugal-ugil hayang ngalesotkeun awakna, tapi lantaran tangkal kai teh gede tur berat, batan bisa lesot kalah beuki pageuh. Nah, akhirnya buaya ini gerak sana gerak sini
supaya bisa lepas dari kayu yang menimpanya. Tetapi semakin buaya itu bergerak, semakin dahan pohon itu menimpa tubuhnya. Tungtungna buaya teh ngalempreh bari haharegungan. Akhirnya buaya itu pasrah dan meraung kesakitan. Ngadenge nunggu maregung sasatoan lianan nu aya di eta leuweung ngalamperkeun ka lebah datangna sora. Tapi barang geus deukeut sarta katingali aya buaya nu katinihan kai gede, hiji ge taya nu daek ngadeuketan lantaran ngarasa teu sanggup nulungan. Nah, ketika mendengar raungan kesakitan, hewan-hewan lain yang ada di sekitar hutan itu menghampiri dari mana asalnya suara itu. Nah, tetapi ketika sudah mendekat dan melihat ada seekor buaya yang tertimpa pohon atau dahan pohon yang besar, satu hewan pun tidak ada yang berani mendekati karena tidak sanggup untuk menolong. Lian timoal kaduga nyengkatkeun kai, sato leuweung geus arapaleun yen buaya teh sato galak nu sok hianat ka sato liana. Selain hewan lain itu tidak kuat untuk mengangkat dahan pohonnya, hewan-hewan lain juga yang ada di hutan itu sudah tahu bahwa buaya ini galak dan suka berkhianat kepada hewan lainnya. Sampai sini paham? Lanjut ke ceritanya ya. Nah, jadi udah disamperin sama hewan lainnya itu mereka nggak mau karena mereka ketakutan buaya itu galak dan suka berkhianat kepada hewan lainnya. Tekung silila aya munding nu datang ka lebah dinya sarta katingali ku buaya. Tidak berapa lama ada kerbau yang datang ke arah buaya dan buaya melihatnya. Ningali awak munding nu gede sarta tanukna nu kuat, buaya tuluy lungas lengis minta tulung. Nah, setelah buaya melihat kerbau datang menghampirinya, buaya melihat kerbau itu berbadan besar, tanduknya kuat. Di situ buaya merintih kesakitan, mengemis minta tolong kepada kerbau atau munding. Sakadang munding tulungan kuring, awak kuring nyeri pisan, lamun teu ditulungan kuring tangtu pae. Kerbau, tolonglah saya, badan saya sakit sekali. Apabila saya tidak ditolong, saya pasti akan mati. Kata buaya. Nah, jadi kerbau itu datang, terus buaya meminta tolong kepada kerbau. Kita lanjut lagi ke paragraf selanjutnya. Ya.
Munding teh teu mikir panjang, niatna ngan hayang nulungan nuker kata langsara. Nah, Munding itu tidak berpikir panjang. Niatnya hanya ingin menolong teman yang kesusahan. Tangkal kai teh tuluy dicangkemkeun ku tandukna. Tepi ka buaya teh bisa ngerayap ngalepaskeun awakna tina kainu nindihanana. Tapi sanggeus awakna leupas, buaya teh ujug-ujug habak ngagebukeun buntutna sarta kertanaga ka Munding nu geus nulunganana. Nah, tanpa pikir panjang, buaya itu langsung menolong temannya yang kesusahan. Si pohon kayunya itu disingkirkan, diangkat oleh tanduknya, digeser-geser. Kerbau tulus menolong buaya. Diangkatlah dahan pohonnya seperti itu, jadi lepas. Tapi tiba-tiba setelah lepas dari tindihan kayu itu, buaya menyerang kerbau, memukul badannya dengan buntutnya dan menggigit kaki si kerbau. Munding pohara kagetna lantaran teu nyangka sacongo buuk yen buaya bakal kitu talajakna. Nah, jadi kerbau itu tidak mengira kalau buaya itu akan menerkamnya, akan memangsanya. Bari ngagiwarkeun panenggal buaya, manehna mundur ngajauhan. Nah, akhirnya si kerbau itu melawan buaya. Tapi buaya teh jigana geus hayang sagep-sagep ngegel Munding. Nah, situ setelah diangkat terus menyerang kerbau, digigit kakinya. Puguh wae Munding ge teu eleh geleng sarta ngalawan nadah pangbabuk buaya ku tungtung tandukna anu seukeut. Nah, jadi kerbau ini nggak mau kalah, dia melawan dengan diseruduk si buaya itu menggunakan tanduknya yang runcing. Uluina eta dua sakote galungan pada embung eleh. Akhirnya mereka berdua bergelut, saling serang, saling melawan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sabot buaya jeung Munding keur galungan torojo datang peucang. Sato leutik nu kawentar boga kapinteran pungpunjulna di antara kabeh sato nu aya di leuweung. Nah, ketika buaya dan kerbau itu sedang saling menyerang, tiba-tiba datanglah kancil. Kancil, peucang. Kancil yang
terkenal dengan kepintaran dan kecerdikannya di antara hewan-hewan di hutan. Barang ningali nuker galungan peucang teh ngagorowok. Ketika kancil itu melihat pertarungan antara buaya dan munding atau kerbau, peucang itu langsung berteriak, sakadang buaya, sakadang munding. Nah kunaon aranjeun teh ngadon galungan? Geus areureun. Buaya, kerbau, kenapa kalian saling menyerang? Sudah, hentikan. Ngadenge peucang gogorowokan nu pergalungan teh heraneun. Mohon maaf, ngadenge peucang gogorowokan nu galungan teh areureun, tapi angar silih pelong bari taki-taki sarta tuluy ngaromong silih salahkeun. Nah, mendengar kancil berteriak, buaya dan kerbau yang sedang bertarung itu berhenti. Kemudian mereka saling menatap dan berbicara saling menyalahkan. Peucang teh saregep ngabandungan nu kacental-cental. Tepi kangarti yen buaya anu licik. Sarta teu hayang ulang tarima kamuning nu geus nulungan. Nah, melihat atau mendengarkan cerita yang versi buaya dan versi kerbau, akhirnya si peucang atau si kancil ini mengerti bahwa buaya itu licik, tidak mau berterima kasih kepada kerbau yang sudah menolongnya. Sanggeus nanggih akal, peucang teh tuluy nyarita. Nah, setelah si peucang, si kancil ini mendapatkan ide atau akal, akhirnya si peucang berkata, "Cik, kuring hayang nyaho, kumaha tadi sakadang buaya teh katinihan kaina." Bagaimana sih buaya keadaannya waktu tadi tertimpa pohon? Saya mau lihat, kata si kancil. Nah, jadi kancil itu pengen tahu bagaimana awal kejadiannya ketika buaya tertimpa pohon. Dan buaya jeung munding narmut tuluy baralik deui ka tempat asal kajadian. Nah, buaya itu buaya dan kerbau itu akhirnya
mempraktekkan kembali dan kembali ke tempat asal. Tadi pada saat buaya tertimpa dahan, mereka nurut kepada perintah si kancil. Sakadang munding ni dikendai tanggal kai karena awak buaya. Nah, setelah mereka balik ke tempat asal, kemudian kerbau itu mengambil pohon tadi, terus dijatuhin lagi ke atas badan buaya. Puguh atuh buaya teh gegerungan deui lantaran karasaeun deui awakna nyeri kadempet ku kai. Nah, akhirnya buaya merasa kesakitan lagi, merintih-rintih karena badannya ditimpa oleh dahan pohon tadi yang besar. Gitu. Geus antap hayu urang tinggalkeun, nu licik jeung teu nyaho mulang tarima kitu mah. Nah, akhirnya setelah badan buaya tertimpa lagi pohon yang besar itu, kancil berkata, "Oh, begini cerita awalnya. Sudah, tinggalkan saja. Ayo kita tinggalkan. Yang licik dan tidak tahu berterima kasih itu harus dihukum biar jerak. Tinggalkan saja." Pecang jeung munding tuluy arinit ninggalkeun buaya nu geus haharegungan bari teu walakaya. Akhirnya si kancil dan munding atau pecang dan munding itu pergi meninggalkan buaya yang meraung kesakitan. Mereka pergi. Buaya itu kehargungan bari teu walakaya awakna nyeri jeung eungap katilihan tanggal kainu sakitu gedena. Nah, buaya itu tidak bisa apa-apa karena badannya sudah tertimpa lagi sama pohon kayu yang besar. Kancil dan kerbau atau pecang dan munding akhirnya pergi meninggalkan buaya. Nah, itu teman-teman dongeng tentang munding jeung buaya. Jadi, apabila kita ditolong oleh teman atau oleh orang lain, kita harus berterima kasih. Harus tahu diri. Ya, memang kebaikan itu kadang tidak dibalas dengan kebaikan juga. Tapi kita harus punya rasa ingin menolong dan juga rasa berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Dan kita juga jangan terlalu percaya sama orang. Takutnya seperti munding. Sudah percaya sama buaya, mau menolong, tiba-tiba buayanya jahat. Ya, kita ambil sikap dari si munding itu, baik, suka menolong. Jangan sampai seperti buaya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dongeng buaya jeung munding, munding jeung buaya. Nah, teman-teman, untuk halaman 88 di situ ada kalimat yang belum lengkap. Kita kerjakan sama-sama ya. Ya, Ibu bacakan, kalian nanti tulis ya. Ditulis, dilengkapi kalimatnya. Palaku dongeng di luhur nyaeta munding buaya jeung laku
paku atau tokoh yang ada dongeng di atas adalah Munding, buaya, pecang. Isinya adalah pecang. Yang A isinya pecang. Jadi tokoh dalam dongeng tersebut ada kerbau, buaya, dan kancil. Yang B, buaya teh ngalempreh sabab awakna. Buaya itu pasrah, tidak bisa apa-apa karena badannya titik-titik kusangkal kayu. Tertimpa oleh pohon kayu. Tertimpa bahasa Sundanya katindihan. Jadi yang B isinya katindihan. Buaya teh ngalempreh sabab awakna katindihan ku tangkal kai. Sekarang yang C. Sato-sato dieta titik-titik kaya nu daek nulungan sabab buaya sok hianat ka sato liana. Sato-sato dieta leuweung. Hewan-hewan di hutan itu tidak ada yang mau menolong karena buaya suka berkhianat kepada hewan lainnya. Sato-sato dieta leuweung. L-E-U-W-E-U-N-G. Nulis leuweung. Yang D. Basa nempo munding, buaya lungas lengis, titik-titik kamunding. Ketika melihat kerbau, buaya mengemis titik-titik kepada kerbau. Lungas lengis menta tulung. Basa nempo munding, buaya lungas lengis menta tulung kamunding. Yang E. Munding teu mikir panjang, niatna nulungan buaya nuker. Munding tidak berpikir panjang, niatnya menolong buaya yang katalangsara atau kesusahan. Munding teu mikir panjang, niatna nulungan buaya nuker katalangsara atau kesusahan. Sekarang yang F. Munding teh nyengkatkeun tangkal kai ku kerbau mengangkat pohon kayu dengan tanduknya. Munding teh nyengkatkeun tangkal kai ku tandukna. G. Sanggeus ditulungan buaya ujug-ujug titik-titik buntutna ka munding. Setelah ditolong, buaya tiba-tiba titik-titik ekornya kepada munding. Apa kira-kira? Habek ngababukeun. Jadi yang G, sanggeus ditulungan buaya ujug-ujug habek ngababukeun. Habek H-A-B-E-K ngababukeun. N-G A-B-A-B-U-K-E-U-N. Habek ngagebukeun buntutna ka munding. Yang H. Buaya jeung munding titik-titik pada embung eleh. Buaya dan kerbau titik-titik pada saling tidak mau kalah atau saling menyalahkan. Kira-kira yang H apa?
Buaya jeung munding galungan. Buaya jeung munding galungan pada embung elek. Buaya dan kerbau bertarung, saling melawan, sama-sama tidak mau kalah. Yang I, pecang manggih akal, tuluy nitah munding titik-titik kajadiana. Pecang manggih akal, tuluy nitah munding. Ayo apa? Pecang manggih akal, tuluy nitah munding. Baralik deui ka asal kajadian. Pecang manggih akal, tuluy nitah munding. Baralik deui ka tempat asal kajadianana. Yang I isinya baralik deui ka tempat asal kajadianana. Yang J, pecang jeung munding ninggalkeun buaya nu titik-titik katindihan kai. Pecang jeung munding ninggalkeun buaya nu haharebungan katindihan kai. Kancil dan kerbau meninggalkan buaya yang meraung kesakitan tertimpa kayu. Pecang jeung munding ninggalkeun buaya nu katindihan kai. Nah, teman-teman, tadi Ibu sudah bacakan dan diktekan untuk halaman 88 sampai 89 dari A sampai J. Nah, teman-teman disalin ya, diisi, dilengkapi sesuai tadi yang Ibu bacakan. Tidak usah di-upload di GCR, tidak usah di-upload, hanya untuk sebagai bahan belajar kalian di rumah. Nah, mungkin teman-teman itu saja untuk materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf durasi videonya itu terlalu panjang karena di sini Ibu menceritakan dongeng ya, Nak. Mohon maaf. Sekali lagi untuk yang belum absen, silakan absen. Lengkapi kalimatnya, tidak usah di-upload di GCR. Sekian untuk pertemuan hari ini. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosan sareng kerjasamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.